Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Putra Pondok Pesantren Al Mutariyah akan membacakan nadom Sunda. Aku Idul Iman. Inna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu moal di Allah hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji opat nu wajib di Rasul opat nu moal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlahna salapan jeung 40 hiji jadi jumlah sadayana 50 Kidam bako muhalafatul hawadisi Yamu bin nafsihi wadaniyat kudrati rodat Ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan Aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman Ayah belanggeng beda jeung sakabe anu anyar Jumanang kalawan datna hiji Allah dina datna hiji sifatna hiji pada malanana kawasa kersa uninga hirupna ngadamu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna bukti nu ngadamu nu ningali nu ngadamu jadi sadayana anu wajib 20 adamu duspanamu masalah lil hawadisi ikhtiar tahajud karoha maut soma ama adakam azizan kariha jahilan maitan asoma ama abakama anya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyarkeun bilangan datna sifatna sareng lamelna apes kapaksa bodoh maot torek lolongna pira bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maot torek lolong anu pirena sidik amanah tabligh patona idib hiana kitman bilada benar percaya ngadukikeun rejeng pinter bohong cidera nyumputkeun turbo